Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangudai kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak jejer carios nalangsa. Atuh urang lajengkeun anca nu kasimpen kamari, nu diteuneun di handeuleum sieum, nu ditunda di hanjuang siang, paranti nyanak sareng ninggalkeun. Ayeuna urang caturkeun deui si Sarajang nu keur parearea omong jeung hiji jajaka nu mika cinta ka eta wanoja. Lain maneh ngaweureyan nu keur dieureyan ku aing, mun aya kawani ku aing dagoan sia. Cek eta jajaka ngancam ka si Sarjang. Ning kitu ama awon can puguh can karo, emang nabi nuju naon kitu di dieu. Kur ngobrol biasa teu nyangki geuning kitu. Cek eta wanoja mangnemalakeun si Sarjang. Si Sarjang kur imut, lain eueuh kawan. Si Sarjang mah kitu oge teu jawara. Nu jadi kolotna udah dina penca mah jeung ilmu silat geus teu bisa diragukeun deui. Tapi si Sarjang numputkeun pangabisa, sabab boga kayakinan si Sarjang mah boga jurus nyatana langkah 1000. Nya ke atuh dangukeun heula lawak ke Gulung Kusuh ke bilih nyalahan tepat tafsir. Lah geus puguh aing kadeuleut tadi oge maneh keur ngobrol jiga nu mesra kitu. Panas hate aing. Geuning kitu mah emang nah terus ditampi kitu ku abi. Ayeuna mah geuning kapendak sipating tabiatna teh. Cek eta wanoja atuh beuki teu puruneun we keur geus puguh tadi ge ragu katurug katutuh ningali sifatna samodel kitu. Ari ke uing mah henteu sieun. Ngan uing mah paling ge lamun diajak ngaliwet tah. Lain diajak gelut, diajak ngurek, tah resep. Diajak gelut mah ingat embung da eueuh anu meunang anger diomongkeun, nu eleh anger diomongkeun. Mending keneh ngurek jeung uing mah yuk. Cek si Sarjang bari nyeungseurikeun sinis ka eta jajaka anu memang geus ngos-ngosan nafsuna. Teu kaciri jaleer beureum eta jajaka ngelehan sorangan meureun daerah dipok-pokkeun ku wanoja nu dipika cinta ku manehanana. Hadi geura uing geura wapi omongan teh misi nu sanes kadarieu ke teh awon isi nabi. Cek eta wanoja tuluy eta jajaka ngaleos bari ngingkig degig tuluy ngebantingkeun jeung najong aqua nu aya hareupeunana. Si Sarjang nyereng ningalikeun tingkah polah jeung laku eta jajaka. Lain geuning kitu ai. Entak dikaresepkeun kitu mah atuh. Ai mun olim teh piraku. Sia mah bukan nyawan kitu. Dah, matak oge. Ayeuna mah terus kapendak. Berarti aing ge gaduh kaputusan kan. Kan ulah demutan mah
keteran naon wajar manehna bogoh ngai yang meureun panas cek si Sarjang. nya abi atuh harus tos kitu mah tos buleun lah asana mah alim nya aing kitu mah ning kene ka Cek si Sarjang ngagerian deui. Ka eta wanoja atuh eta wanoja tungkul. Juga nu era bari ngucek-ngucek tungkung bajuna. Duka aya naon dina tungtung baju. Duka aya murid tumila. Atawa sireum ateul anu mapai. Siapa kaburu jami amai kalbet mimiti we gawe itu tengah dibuka Tuluy si Sarjang ngoloyong ka tempat pagawean. Waktosna kanca parantos teu nyekapan hapuntenna atuh enjing urang lajengkeun deui nu dina masih dina cariyos nalangsa permios.